Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui dina acara Sempal Guyon Pasundan Kang Deddy Kosmo sareng Neng Ici. Tah wargi sadayana sate acana urang ngabadungan ieu caritana. Kang kawargi-wargi sadayana mugia aya dina kayaan sehat walafiat. Oke, dilancarkan sarang diadunkeun rezekina. Amin amin ya robbal alamin. Anu parantos sapre patunhun parantos ngawojo ngagipil channel Deddy Kosmo channel ieu. Anu teu acan sumangganya supados rezekina lancar, supados Kang Deddy oge Neng Ici seneng. Dah itu lagi sumangga wagi sadayana tong kamana-mana urang sami-sami dangukeun ieu cariosna Kang Deddy sareng Neng Ici di Sempal Guyon Pasundan. Tuh Kang naon Ci? Pantun heula sok pantuna kumaha Ci? Meuli sekrut jeung solatip lempangna bari mawa piriwit. Ari hirup kudu kreatif ame gampang neangan duit. bener Ci. Tapi kurang dibales Ci. Sok atuh Kang bales naon teh balesna teh Kang. Balesna kieu. Solatip lain solatip, tapi solatip bisa jangan ngajepit. Kreatif tong sambarang kreatif, tapi kreatif kudu anu positif. Nya Kang, eta kudu anu positifnya Kang. Iya barang orang tegang. Iya barang orang tegang mah. Lurus. Ci, di mana Ci? Kang iya bisa ningali video-video film-film eta teh nu batur. Film-film naon anu dipikaresep ku Ici? Iya Bima, resep film-film segala film teh Kang, terutama film percintaan, film non teh romantis, film barudak eta teh resep pokona mah. bener. Berarti Ici mah film-film dewasa gitu. Film dewasa mah henteu Kang, dewasa teuing mah henteu. Upami dewasa teuing mah loba eta teuing loba terbukana Kang. Loba terbuka naonna? Heeh, eta segala dibarukaan jadi loba terbukana. Abi mah alim anu dibaruka kitu teh. Nah, bet alim. Oh, da abi mah tuh walaupun masih kieu ge masih berjiwa positif. Berjiwa positif maksudna? Walaupun kieu ge abi mah pokona embung kana itu mah Kang. Oh, gitu. Tapi Kang zaman ayeuna mah meuli kreatifnya Kangnya. Ningali di YouTube teh nih kalau kreatif eta mah loba eta teh Kang. Eta teh YouTuber anu kreatif, anu nyarieun film anu kreatif lah, anu paralinter ayeuna mah Kang. Nya bener, da ayeuna paralinter. Paralinter. Aya eta anu ieu Kang eta paralinter teh Kang. Aya nu naon teh YouTube misteri Kang di paralinter eta teh Kang. Pinter kumaha gitu. Eta pinterna teh kitu Kang. Jadi misalkan mun urang melemkeun ti peuting kitunya aya naon teh aya kembang oyag atawa daun oyag eta teh hubunganna jeung misteri. Padahal mah teuing atuh da eta mah oyag ku angin. Bener. Aya asap Kang, eta teh asap Kang. Asap dia teh. Cuk eta teh cenah. Tuh ada asap cenah. Ieu mah buah-buah. Padahal mah naon Ci? Padahal mah eta nu kamerana keur ngarokok. Bener, paralinter ya Cinya. Paralinter eta teh ting pinter kreatif, ting pinter ngabohong. Tapi anu penting mah eta teh alus Ci. Eta teh ngasa ukur hiburan sebenarnya mah. Kan hiburan, tapi kudu ngabohong batur. Keun bae atuh Ci urusan batur. Tenan naon lah, nu penting mah kreatif. Jadi nu penting mah di naon teh diresepkeun ku batur lah. Jadi batur teh resep kitu nya Kang nya. Nya tah kitu. Anu penting mah urang geus dipikaresep ku batur, da eta mah ngasa ukur hiburan. Nya ngasa ukur hiburan Kang. Abi kayak hiburan Kang. Hiburan naon?
hiburan rek nyanyi teu bisa, edek joget teu bisa, edek nanti mainkeun alat gitar teu bisa. Naon atuh kumaha hiburanna? Hiburanna sare. Eta mah lain hiburan sare mah atuh istirahat. Istirahat mah lain siap gerak teh Kang. Eta mah istirahat beda, upacara istirahatna siap gerak. Oh gitunya, sebenarnya kita istirahat. Nah, di kantor-kantor istirahat teh dalalahar Kang. Nya eta waktu istirahat, waktu makan siang. Oh gitunya, waktu makan siang. Jadi beda-beda istirahat tehnya. Nanti menerjemahkan nananya Kangnya. Iya, beda-beda atuh. Jadi istirahatnya beda-beda menerjemahkan nana. Istirahat lamun di mah sare atau naon nyantai gitunya. Mun istirahat di tempat gawe nya eta ka tempat makan gitu kan, makan siang. Mun istirahat ke nanti ke jang keamanan gitunya nyantai bari jeung ngelepus teh. Ngelepus teh Kang ngarokoknya Kang. Heeh, teh jeung ngopi. Eta ngopi jeung ngarokok tatenya. Nu gawe-gawe ti penting masa kahibur tatenya. Lamun misalkan istirahat sambil ngadengikeun radio, sambil ngelepus, sambil ngarokok, bari jeung mamawa center Kang. Nah, Kangnya satpam anu ti pelemburan gitunya anu ngajaga-jaga keamanan sok mamawa senternya Kangnya. Lain mamawa center teh. Karena kan misalkan tempat-tempat proyek bising ya, bising nanti cahayaan jadi perlu center. Tapi itu mah Kang HP geus loba center. Ayeuna ku HP we nya Kangnya. Nah, ini lebih praktis ku HP eta mah. Nya ku HP Kang. Eta Kang ngabahas soal eta teh soal naon teh misteri-misteri gitu Kang. Aya pengalaman ieu Kang. Pengalaman kumaha? Eta pengalaman eta teh aya budaknya Kangnya. Budak eta meureun sok lalajo film misteri nya eta teh. Terus kumaha? Nya eta teh loba kasieun eta teh Kang. Nah, bisa loba kasieun. Loba kasieun. Eta teh ningali ieu, ningali naon teh? Ningali anu dahan goyang gitunya langsung ngajerit kabur eta Kang. Sieun we nya. Hantu. Teuing aya hantu ting. Eta mah dasar kata kuku sieun teh Kang. Nya kasieun we nya. Terus teh ningali pada berang-berang eta teh Kang, berang-berang manehna ulinnya. Tengah poe eta teh ningali kalangkang eta teh ngajerit. Aduh, aya nu nuturkeun cenah. Padahal kalangkang manehanana nya cenah. Kalangkang manehanana eta teh eta langsung ti burahan jat lari eta teh Kang. Bari jeung dicerita, "Ma, aya nu nuturkeun." Padahal kalangkang manehanana. Eta teh kalangkang manehanana bakatku bakat sieun jadi sieun eta teh. Pernah sapoe eta teh keur eta kena manehna teh kieu Kang. Kumaha Cik? Manehna teh kan eta istirahat, pernah sare eta teh. Sare terus nya pas sare teh manehna teh meureun kahudangkeun pas hudang manehna teh kaget Kang. Nah, kaget kunaon? "Ma, ieu barang urang tegang. Ieu barang urang tegang, Ma. Heuras, Ma, heuras." Eta bingung Kang budak teh, barangna heuras cenah. Nah ada ke tadi mah teu kieu, nah aya beut heuras kieu. Ma, tulungan. Datang si mana teh. Kunaon maneh teh si Ajang? Ieu mah barang urang heuras, Ma. Cicing, tong sieun. Sok kacai geura. Eta mana langsung mawa kacai eta budak eta Kang. Langsung eta teh kita polosotkeun, langsung Kang disiram eta teh. Langsung kan? Eta langsung heuras langsung lempes deui. Beureun teu ka ieu pamanya budak mah nya teu ka hati. Heuras teh naon kitu nya? Kang, ai dewasa mah mun heuras teh resep eta budak mah mending heuras teh mending nanti dikasieuneuh cenah. Disangkana teh cenah ieu teh naon kaku. Jadi budak mah mu heuras nya Cik. Ayeuna aya sekolot jeung remaja mah harayang heuras. Mata oge nya Cinya sagala teh kudu nanaon, kudu hati-hati nanaon teh. Jadi mun urang nyaritakeun ka budak kudu tong anu pikasieunneun nya, kudu anu ngeunah we anu enak-enak. Nya anu enak-enak tah, kudu nyaritakeun anu nanti kadaharan nu ngeunah kitu nya, entong nu misteri mah. Jadi pikasieunneun ka budak. Heeh, Ci, pikasieunneun. Tapi nanaon ge Ci nya mengenai misteri teh eta teh
ngan saukur kreatif cik. Nya kreatif lah nu penting mah naon nek di kreatifkeun nu penting mah kreatif teh positifnya Kangnya. Ah gitu kan aya pantuna cik. Nya Kang pantuna teh kumaha Kang eta teh pantuna teh? Kieu pantuna teh cik. Solatif lain sambarang solatif, tapi solatif bisa jangan ngajepit. Kreatif dong sambarang kreatif, tapi kreatif kudu anu positif. Bener gitu Kang. Kangnya Kang ayo ini tuh lah. Kemana Ci? Biasa Kang, ini ngangon itu ngangon sapi. Ngangon sapi. Sok atuh Ci. Kayak kawan di sadayana satu sakieu nya acara sepaguyot pasunan ti Kang Dedi Kosmos sareng Neng Ici. Mugia wargi sadayana tiasa kahibur. Hapunten bilih aya nami anu kasebat, bilih aya cariosan anu teu berenah, hapunten pisan kumargi Kang Dedi manusia biasa anu seueur ku luput ku kasalahan. Tah, mugia ngahibur Kang Eka Wadi sadayana. Anu atos saprep hatur nuhun piskan, anu teu acan mangga diatos saprep. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu.